I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. A few moments later. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Sampurasun, wilujeng sonten sadayana patepang deui sareng simkuring di Warta Comel TV. Di dieu simkuring bade ngainformasikeun seblak anu terviral di Semantu. Tempatna nu aya di daerah Karya Mekar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Informasi saterasna bade dialihkeun ka rerencangan simkuring nu aya di TKP Fahril sareng Hadisa. Dina dinten Minggu nu awakna nyaman jeung ciherang kuring maros di Desa Karya Mekar, Kecamatan Cibatu. Ngalaman manehna warta kuliner anu keur matak dina hiji warung leungeun anu disebut Warung Teh Niar. Seblak Teh Niar teh jadi kelejatan kuliner anu memikat hati warga Desa Karya Mekar. Rasana anu unik jadi kelebihana sareng teh pilihan anyar pikeun kabagi wargi sabenerna. Teh teu cuma matak di Desa Karya Mekar tapi oge matak di dinya. Dinten Minggu dipilih ku pedagang pikeun ngadeukeun warungna. Nyieun urang baraya bisa nongkrong sambil nyicip teh anu favorit. Desa Karya Mekar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta jadi letak anu dipilih ku pedagang pikeun ngadeukeun warung Teh Niar. Tempatna ieu jadi panggih boga nu wajib dicobian. Kelajatan seblak Teh Niar teh nyaurkeun perhatian lantaran bumbu rasana jeung kalejatan keeuletan pedagangna. Rasa teh jadi pengalaman kuler nu taya-tara. Dina kunjungan kuring ngajak wawancara cieun pedagang seblak Mekar resepikeun nyeretkeun pengalaman kuliner unik di Desa Karya Mekar. Respon warga nu resep teh janten penting pisan pikeun jadi bagian ti laporan ieu. Tah ieu warung seblak anu viral nu aya di Desa Karya Mekar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Kuliner ieu jadi dipikaresep budak remaja, tapi lain saukur seblak doang nu aya di warung ieu. Aya mie set jajanan sareng nu lainna. Henteu kudu dituang di tempatna wae, tiasa delip atau disebut dianterkeun ka bumi. Da zaman ayeuna mah nanaon ge didelipkeun. Teteh kumaha rasana ngamam seblak anu keur viral? Enak, ladana nampol. Nikmat. Teteh Enak pisan, kuahna seger. Terus menurut Teteh kumaha kondisi tempat di dieu kanggo ngamam seblak teh? Endah. Halus. Alam terbuka pokokna mah seger. Keur nu boga niat marios ka Desa Karya Mekar atanapi ka Purwakarta nyieun pilihan kuliner teh Warung Teh Niar. Sakitu nu kawantun di TKP. urang alihkeun ka studio. Hatur nuhun reporter Hadisa sareng Fahril nu aya di TKP. Sakitu warta anu disanggakeun. Simkuring Setiani di studio Comel TV undur diri. Thanks for watching. Please subscribe.